di urang mah mangga ti payun. Bah, ibu namun bilang apa? Kita diharap alhamdulillah susah dulu di pangkal bener tuh. Tapi aya mah henteu. Sanggeusnya ho sajarahna orang Sunda teh memang berjaya teh baheula teh. Jadi kadang kala lamun mangga di payun oh atuh Apa gitu? jual diuk pas di ditah ngobrol dina hiji rapat ngacapruk we. Tapi make amparan ngacapruknya pas di rapat oge kan cepat teh geus atuh geus. Cek urang teh heula ada urang ge boga kahayang. Boga anu kudu disampaikeun tah. Kahayang teh barat teh orang Sunda teh atau leluhur urang teh sariga kitu we geus. Jadi sehingga kita bisa kalindih ku sakaha. Gitu. Jadi meureun igun mah kuciwanya ka Prabu Seda teh. Pan eta mah kahayang-hiang. Jadi eta Lain mah hayang serang. geus kudu waktuna Geus pajajaran ganti ke obahna zaman. Ulah maksa Jeung ajaranana ganti ke obahna zaman. Pan meureun ka itu. Jadi orang kudu bijak di masalah Prabu Seda. Nya karunya namun mah bertahankeun adu nu hate. karunya sok keur mah teu make mahkota. Prabu Seda teh geus bisa salahkeun ku urang-urang. Saha jadi raja teh Kalau kabur-kabur abura-abura lain perang untuk perang teu lawan teu paeh di dieu. Henteu non teu mun bahasa Bali mah henteu puputan sering di. Kapan kahayang-hiang itu jeung ieu na ge teuing aya di mana mahkotana. Lain otak kitu nya lain otak di mahkota maksudnya. Mahkotana teuing aya di mana. Ampura. Nya memang kejadian kitu urang kudu narima. Nah, ieu masih panjang teh. Ieu urang potong heula. Oke lah, ieu masalah nu bieu eta aya kene seri soal mahkota to be continue nya tina urang nya entong vulgar teuing lah. Entong mimitina mahkota nu dibahas. Tapi tina pembahasan deui degung monggang ieu nya dikaitkeun jeung tadi Prabu Seda nu teu make mahkota. Engke cageula tampes.